ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba kun di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai-kiai nu sejen teu jawab. Ayalah seorang kiai Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu. Nah, kiai, saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah, tapi tidak terlalu merah. Itulah. Udah ada ditungguan bae itu. Masya Allah. Aya ngarupa aki-aki tepi karsepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung ku janda tek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan langsung keluar minta didoakeun minta didoakeun langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong Kangjeng Nabi Khidir saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda kok nyahoun pesuruh guru Anda nyahoun eta kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoun karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah jadi yang kelihatan bukan Anda yang kelihatan guru Anda waduh jalan bukan salah geus lain eta waliullah teh seperti kos kitu ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos kitu teh? Sebabnya nangis jadi habibullah kekasih Allah. Mahram Allah, penganten Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya Rasul teh miwarang anu nyaan lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atu usaha ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan ulai dahar gembul gawe embung ai pake hayang bagus imah hayang bagus ai utah kedul usaha dititah ku Kangjeng ai beuki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah ku bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah tilok untu ai dagang mah terus jambung mere rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jam beureun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil lu pelit bokos kitu kita teu berkah aja sok kasinggungan jelema teh atuh masing-masing bae sih ai henteu mah henteu bae ai heueuh mah atuh heueuh bae ngan gedean ka heueuh jeung dititah dahar teh kesang sorangan
ulah batur nu digawe urang nu untung, batur nu jual beli urang nu menang untung, batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah. Nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang. Cek urang kulon majapuk. Jatah empuk. Aduh Gusti Allah. Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh, kumpulkeun talian, panggul, bawa ka pasar, jual. Hasilna pake ngadapakahan dirina, anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana. Masya Allah, hebat. Abu Nawas ge pernah muriangnya. Barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikanna neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar ieu mah dek dijual teh lah ngan 200 dinar bae. Kunaon emang Kak? Nazar kakak geus teu nganggap kana dunia. Mun cager dek dijual murah. Atuh kae kos kitu mah. Teu kebal cager. Pabajikana kan ditegor Kak. Pan kakak nazar besi gering deui. Kuda nu bagus dek dijual. Heuh nya. Bawa ku jaga ka pasar. Bejakeun kuda bagus dijual murah, ukuran 1000 dinar tapi cuman 200. Boh jelema atuh nyongsrong kabeh. Boh atuh perebut atuh. Henteu saparapat harga acan. Ngacung kabehan. Saha nu siap? Kula. Jadi cek yang ieu mah. Nyumponan panazaran teh. Kabeh ngarusapan ka Abu Nawas. Hebat amat apuna geus teu nganggap cenah kula mah ieu kana dunia teh geus teu nganggap jasa mantak dijual murah. Jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana. Sakitu bae sakira teh. Harga kuda dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 sakira teh. Aduh, jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pamajikan masa murah-murah teu laku wallahu a'lam. Teu mungkin kana teh cek pamajikanna ieu salah meureun nawarkeunana ade kukula ulah urusan kakak urusan neng aja ieu bisa teu laku gitu. Atuh wallahu a'lam geus kitu bae. Emang kumaha kitu mantak teu laku. Mantak teu lakuna mah ai ieu mah ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran. Ngan kudu sapaket jeung ucing-ucing hargana 800. Cek pamajikanna kakak pinter oge jan. Tah. Eta teh ngalambangkeun naon coba? Ngalambangkeun naon? Ketika jelema gering teu nganggap kana dunia dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mereka masjid anu dek mereka majlis anu dek meretah baikeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe
Widih, mengkonon. Teu jadi. Teu jadi eta balik deui tah ka resep teh balik deui. Eta lah Abu Nawas teh kos kitu. Horenganan jelema di mana-mana endeu ka Mekah persiapan, endeu ka akhirat ge sehat bararasaan moal waka, gering asana isuk ge, aing asana isuk ge. Nyin kahadean teh ya. Babari keur gering mah beres sehat deui we teh atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bapelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering Haji Pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jauh Firaun jatuh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat beuh fisik Bang Haji mah tilok gering-gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering ge jore nu bagus mah doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu tah keur gering mah bener letik dunia teh letik biasa eueuh nanaonna agak balik dibawa ke mana? Aban bawa ke rumah sakit, putusan dokter kudu di ICU. Geus boro-boro nanaon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh nya. Ya pamajikan emak aya. Singkir kenapa emak? Geus teh aya. Atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui. Ye. Lain cok-cek. Ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah ka ulah sok ngabohongan diri ka ulah sok ngabohongan diri ka lah atuh geus bae narima sakitu ayana geus jawaban mencari jawaban mah kan urang atuh lamun indah so teh aya jawaban ieu urang seri itu seri urang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna ai sepihak doang mah atuh caka majikan anu geus lah bener tah dunia letik ketika gering nangkarak keluarkeun rumah sakit malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakitna ieu geus teu bisa ditangani ku dokter geus ulah dibejaan besi haju langsung hos ngalenyap jana ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun tukang urut geus teu sanggupeun ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang sial udah batak lamun urang ngalayan nu paeh ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun abah penyakit naon ieu penyakit anu ye tatangga kula ge penyakit kos kieu paeh kadang kan gue nyana goblok tuh budak usir jadi nele dunia nanaon dah urang ya urang dibere para raid angsongan jeruk angsongan apel angsongan bakakak kaditukeun sebab urang geus teu hayang sagala rupa urang borok dina suku aju dibere sapatu nu hargana 20 juta. Teu hayang urang. Teu hayang los ka ditukeun. Yang urang geus borok suku aing. Tuh. Haji Pen dibere nu geulis, paling ge kunyana di toilan doang. Alah toel cek awe da naonan dieu. Aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh. Nah, geus ka ditu paling cek Haji Pendi. Teu ka ditu teu hayang. Sebab geus harapan. Nah, ieu ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui. Boh, jahe nu itu ulah kusaha. Nu itu ulah kusaha. Sehat deui mah beda. Gering makan gering. Itu kumaha itu? Los aing mah ridho cek. Beuh pohara. Ridho. Itu tos. Sebab jana teu butuh. Nah dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah ketika jelema dibere sehat deui
atuh segala rupa gete jadi dek ngajual murah geh kudu sapaket jeung ucing jadi tetap 8 juta 1.000 di dar kene nah kembali deui ka aslina numadak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunya geus hebat hirup kene daek pepegatan jeung dunya carana sedekah-sedekahkeun pake syiar-syiar eta geus hebat hirup di dunia na aya lindek kanyana tapi daek pegat waduh pan urang mah leungit sapedah bege beuh atuh leungit sapedah modal nangis beak motor hiji parah pada eta bakaran nah mau ieu teh kinayah mau tambang mau pedang neangan kayu bobengket kemudian panggul jual berarti berdikari lah berarti kurang mah teu kudu kieu teu kudu dek neangan kayu ka anak wari urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh heuy atuh sia diborgol ka jeung pake janu bogaan eueuh ku dek neangan kayu ka mana urang leuweungna jaga seueuh di urang mah gunung geus eueuh gunung mana anu kuari bisa ieu mah sakadar gambaran berdikari geus urang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan dagang asal lu bener dagang ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS ji atuh gojek bae teh mah berdikari sorangan aya PNS mah teh mah kokocorona ge teu jelas atuh teu jelas eta mah menang hebat doang ginding doang padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna je aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna ai dut-dutan mah gojekna di mana cenah kula siapa tanjak ka ceglok naon dire dutna mantep nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui ajeuna kok teu direm ka tolol diboncengna aduh masyaallah ai ditanya teh kalau mah sedekah susu bae cek tarolol kabeh ge wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbangnya ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nusugi wayas alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeleuna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan jana menta ka nusugi Allah karim kiai yang boga pondok bagus teh haju menta beungeutna bakal borok engke jaga di akhirat henteu kudu hayu bae amalkeun sebisa-bisa dah henteu tergantung ka pondok bagus majelis bagus ilmuna bersihan coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara kidakok seh dakok bae nya da mah handapeun dagal kayu bae geus kana mah gaeuh jeung murid da ge teu menang leuwih ti 3 4 hiji kaluarkeun 4 hiji kaluarkeun ulah hayang loba ieu mangariung titah tausiah jelemana aya 20 ieu mah cenah urang atuh ngariung beja sarua bae niat geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah ayo bae tausiah sanajan saeutik kan ya Allah tapi amplop mah angger kan jageuna garila ieu mah kadang-kadang masyaallah karim ayo gerada batuk ya kena saeutik ieu aya geus kaluar ti dinya ngajek-jerek bae belah ditu cak urang dinya tek batuk beneran gitu eta teh maksudna naon maksudna saeutikan kurang giat lobaan giat berarti geus lain lillah masyaallah karim hese urang hayang lillah teh hese jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese Allah karim
sawaun autahul mas'ul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus rajul allazi yubashiru wallahu a'lam bissawab.